Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aya doa anu dipikasieun ku setan, bahkan kalebet senjata orang mukmin. Mana doana? Surat Al-Mu'minun ayat 87-88 anu bunyina Bismillahirrahmanirrahim. Wa qur rabbi a'udzubika min hamajati sayatini wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Ucapkeun ku anjeun, nun Gusti Pangeran abdi nyuhunkeun pangraksa abdi ka Gusti tina cing harewosna setan, jeung nyuhunkeun pangraksa abdi ka Gusti tina hadirna eta setan. Ieu doa dibaca nalika urang bade ngalaksanakeun salat, sangkan dijauhkeun tina cing harewosna tina hadirna eta setan. Bahkan disunahkeun ieu doa dibaca nalika bade ibadah ka Gusti Allah anu sifatna ibadah naon wae. Sataasana mangga ieu doa diaoskeun heula sangkan urang dijauhkeun tina cing harewosna tina hadirna eta setan. Mudah-mudahan aya manfaatna, aya barokahna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.